nganggo virtual background anu parantos dikintun dina kolom chat Zoom. Teras tiasa dipareman kamerana atanapi teu nganggo virtual background saupama jaringanna kirang sae. Anu kadua, pamilon dipahim ngahurungkeun audio nalika narasumber ngadugikeun hidangan materi. Teras anu katilu, pamilon diperdih kanggo nyiapkeun catetan, manco, salami kagiatan sarta aktif dina kagiatan sawala di akhir. Teras pamilon diperdih kanggo ngesian presensi anu tos dikintunkeun dina chat Zoom. Teras mungkin ngesian pretest anu janten syarat keningna sertifikat. Urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta aya dokumentasi. Ka Ibu Bapak sadayana tiasa kanggo muka kamera teras nganggo virtual background-na. Diantos. Atasan kapan dah? Manawi bade aya anu on cam deui Bapak Ibu. Virtual background. Parantos pangintennya. Urang mulai wae sesi foto anu kahiji. Tiasa nganggo gaya formal Ibu Bapak. Foto orang kawitan. 1, 2, 3. Dilajeng kana salin dia salajengna. 1, 2, 3. Lajeng deui kana salin dia anu katilu. Tiasuan tenang, tiasuan tenang. Punten panginten Bapak manawi ayeuna tos aya. 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 Oke. Atas sadayana pangintennya kanggo sesi dokumentasi. Acara salajengna nyaeta aya ngesian pretest. Tang ieu pretest teh ngeunaan kompetensi pamilon kagiatan dina perancangan bahan ajar, media sarta asesmen deep learning bahasa Sunda. Sadaya pamilon tiasa kanggo ngesian tautan Google Form anu mungkin dikintunkeun ku panata calagara dina kolom chat ruangan Zoom tanapi tiasa di-scan barcode anu tos aya dina layar Zoom. Dina ieu Google Form teh aya 25 soal nu kedah diisian. Lawan jujur sarta mandiri pangintennya Ibu Bapak teu kedah nganggo Google atanapi AI atanapi pakakasejena kanggo mantosan ngesian ieu pretest. Kanggo waktosna eta mung 15 menit. Mangga Bapak Ibu tiasa di-scan heula kanggo link Google Form-na. Tiasa dikawitan ti ayeuna.
Tindakan siswa penutur sudah aktif sebagian lagi hampir tidak bisa melaksanakan tindakan perencanaan yang paling tepat adalah Mangga Bapak Ibu hadirin sadayana anu teu acan ngesian pretest tiasa diisian heula. Kanggo linkna tos aya dina kolom chat sareng tiasa atanapi tiasa di-scan dina layar share screen. Kanggo waktosna aya 6 menit deui ieu teh kanggo terutama pada ngesian pretest. mendalam, menjelaskan teori, teks bacaan panjang, tampilan penuh gambar, porsi Jadi ngamutan deui kanggo ngesian pretestna dipahing muka Google atanapi ChatGPT atanapi
apakah sejena anu tiasa mantosan dina Ajen eusian ieu pretest dipiharep tiasa dieusian kalawan jujur sarta pandiri dina tingkatna sewang-sewangan. kuis interaktif misalnya.
Bapak mewah Ibu, waktos kanggo ngasian pretest mung 20 detik deui. Mangga kan anu teu acan submit tiasa disubmit di ayeuna. Waktos kanggo ngasian pretest KCF, atur nuhun ka sadaya pamilon nu parantos ngasanakeun pretest. Hadirin anu sami-sami rawuh, sapertos nu tos didugikeun ti anggalna, dinten ieu baris aya materi anu didugikeun ku para pangjejar. Anu kahiji aya Dr. Haris Santosa Nugraha MPD, anu kadua aya ti Bapak Ranu Sudarmansyah MPD. Tah dina ieu pidangan materi aya panumpu catur anu baris marengan pangjejer dina ngadugikeun materi sarta sawala. Panumbu catur dinten ayeuna nyaeta Bapak Agus Suherman M.Hum. Anjeunna nyaeta dosen program studi pendidikan bahasa Sunda. Kanggo riwayat atikana aya di S1 UPI tahun 1888 jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FEBS UPI. Teras S2-na aya di Universitas Pajajaran tahun 2011 di jurusan Ilmu Sastra atau Filologi. Pak Agus teh kantos ngiringan seueur panalungtikan. Salah sahijina aya Jabar Masagi penguatan karakter bagi generasi milenial salaku pupuhu dina tahun 2018. Serta tos seueur pisan publikasi ilmiah buh dina wangun buku atanapi jurnal makalah anu tos diterbitkeun tina tahun ka tahun. Kakersana Bapak Agus Suherman SPD M.Hum dihaturanan. Nuhun acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wargi, Bapak, Ibu, Akang milah teteh, para pamilon, pelatihan dan pendampingan guru bahasa Sunda dalam pendekatan dening untuk penguatan karakter Burapan Sawaluya anu tos sami-sami rawuh na ieu kagiatan sanaos nganggo mode mentawis. Mullah danget ieu urang tiasa riung mungkulung biasa ditepangkeun dina raraga kegiatan pengabdian kepada masyarakat di prodi pendidikan bahasa Sunda. Ieu kegiatan teh dibagi janten 2 moda. Hiji dilaksanakeun dinten ayeuna kaping 18 Juli 2020 genep wanguna daring. Aloh haris dilajengkeun dina moda nu kadua kaping 21 Juli 2020 genep dinten Salasa langsung di Sukabumi. Ya kegiatan
dibeungkeut ku jejer pelatihan dan pendampingan guru bahasa Sunda dalam pendekatan deep learning untuk penguatan karakter Gapura Sawaluya. Tanggung tipayun, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Akang Teteh, oge para wargi sadayana, mudah-mudahan aya dina kinanya kelujengan, sehat walafiat, pikiran salah sawios sareng hal-hal sanesna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo kagiatan dinten ayeuna anu dina moda daring teh insyaallah bakal kapidangkeun dua jejer anu kahiji merencanakan pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pansawaluya anu baris dijejeran ku Bapak Dr. Haris Santosa Nugraha MPD. Lajeng jejer anu kadua nyaeta mengembangkan media pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pansawaluya anu baris dijejeran ku Bapak Ranu Sudarmansyah MPD. Anu kaulnya ku urang para wargi sadaya teh na jejer ngeunaan Pansawaluya teh utamina 2 tahun katompernakeun nuju di naon itu realisasikeun dugi ka sekolah-sekolah malih tahun kamari kantos dipasang dirikeun ngombakeun ya. Nah, mudah-mudahan ku ieu kagiatan eta hal tiasa kaungkap oge kalebet dina bangun pangajaran. Wangsul dekanu jejer kahiji saat acan dikawitan oge saat acan ngahaturanan ka panyatur simkuring baris ngadugikeun heula biodata singget nambahi panginten da para wargi Bapak kali Ibu oge parantos sami ninga malih anu ngajajaran teh tangtos akocoran saalumni di pendidikan bahasa Sunda mung geseh entragana wungkul gitu na terus anu sami wano jajar panyatur anu kahiji Bapak Dr. Haris Santosa Nugraha MPD anjeunna dosen di pendidikan bahasa Sunda S1 sareng S2 atikanana atanapi pendidikanana S1 deui ka S3 direngsekeun di UPI pendidikan bahasa Sunda, pendidikan bahasa dan budaya Sunda, lajeng pendidikan bahasa Indonesia kanggo S3 na. Aya sabaraha mata kuliah nu anjeunna diampu, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, literasi TIK, teknologi digital, sareng metodologi tangtos mata kuliah menembe disapit. Tos rada benten paniten sareng Bapak Ibu anu entragan beri itu keneh. Dan gantian kurikulum di prodi biasana jejer mata kuliah esok. Lajeng Bapak Haris teh ayeuna oge nuju di Percanten janten Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda S1 sareng S2. Eta salalara bae para wargi perkawis biodata singgetna. Lajeng kanggo teknik pidangan insya Allah baris ngaguluyur antawis panyatur kahiji sareng panyatur kedua. Panyatur anu kedua sakumaha tadi dibikeun nyata kalawan jejer mengembangkan media pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pansawaluya
nu baris didugikan ku Bapak Ranus Darmansyah SPD MPD anjeunna di jurusan pendidikan bahasa Sunda atau Kapur Pendidikan Bahasa Daerah lulusan tahun 2014. Lajeng S2-na di Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda lulus tahun 2020 hiji. Linggihna anjeunna di Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Saket sareng tempat mancen sadidina nyaeta di PGSD UPI Kampus Ibiru. Kawargi rupados teu nyangkolong teuing kana waktos wawanuhan sareng pangjejer atanapi nyatur ke langsung bae dina cirangan tanya jawab bangitan supados langkung manah upami aya nu taacan patos manah kitu rupina. Ku kituna simkuring mangga ngahaturanan ka kersana Bapak Dr. Haris Santosa kanggo ngadugikeun pedaranana ngeunaan merencanakan pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pancawalwiyah. Mangga dihaturanan. Nuhun Pak Agus anu parantos ngadugikeun tadinya patari sareng materi insyaallah baris didugikeun ke simkuring. Eta ecana ada di share screen. Terus muncul. Terus aya. Terus Aya. Terus aya. Enggak orang cobi kawitan wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, para pamilon kegiatan pelatihan guru bahasa Sunda anu kuring dihormat Pak Agus hatur nuhun parantos ngajejeran nyambungkeun simkuring tiasa ngadugikeun materi dinten ieu. Simkuring teh kapaparin pancen kanggo ngadugikeun materi perkawis merencanakan pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pancawalwiyah. Kemudian salindian nu di atanapi slide nu dikintunkeun rupina bahasa Indonesia tadi sareng keprian administratifnya. Namun insyaallah kanggo ngadugikeun mah sejak didugikeun nganggo bahasa Sunda insyaallah. Bapak Ibu anu para wargi anu simkuring dipihormat, sasna kanggo ngadugikeun ieu materi teh naon namina teh nu kahiji mah sanes aya maksud bade mamatahan ngojay kamari lagi upami ningali tina hasil pretest bieu hampir seueur anu puntenna parantos 100 kitu nya parantos nyumponan atanapi tiasa ngesian kalawan leres. Mudah-mudahan ya isian eta teh memang isian anu salaresna gitu. Kemudian upami teh mah ningali eta data saresna perkawis pembelajaran mendalam dina bahasa Sunda berbasis Pancawalwiyah kalebet salah sawisna bagian awal proses ngarencanakeun. Terusna eta tos sae gitu nya tos dicangkem insyaallah ku Bapak Ibu. Janten danget ieu simkuring bade di aya disclaimer we nya ya penafian di awal urang silih deudelan we gitu. Urang silih deudelan pemahaman ya sejanten simkuring bu anu tinggalin informasi margi secara praktek langsung di lapangan tangtos Bapak Ibu guru akang teteh eta langkung uninga nya margi janten hanca sadi dinten eta panginten. Jadi perkawis lihat simkuring pantos didugikeun ku Pak Agus aya tilu bagian anu insyaallah baris di luar simkuring karena ieu hate tadi kita sebutkeun sanes siji hal anu anyar ya tadi sareng pembelajaran mendalam ieu parantos
namina terus di launching ku pemerintah di awal tahun 2025 kamari itu terus hampir 1 tahun ya terus dibuat terus anu kedua patali sareng Pancawaluya gitu tapi Pancawaluya oge sami terus di launching oge ku pemerintah daerah langkungan putusan gubernur gitu surat edaran di Pak Gubernur kanggo ngalarapkeun pendidikan karakter berbasis Pancawaluya dina atikan gitu nya dina pendidikan. Nah, ayeuna secara kerangka berpikir materi nu baris didugikeun ku simkuring nya pangitan urang cobi tadi ngawarnaan pengajaran bahasa Sunda ku pamarekan pembelajaran mendalam sareng Pancawaluya. Nangke kanggo ebrehna dina perencanaan pembelajaran terus bakal namanya kedah katiten gitu. Bahwa secara tersurat terus ada secara prakna di dina kegiatan pengajaran mah. Iya tatapakan yuridis saksana semua di guar kuring namun pami tema patarosanan naha bet urang kudu ngalaksanakeun atanapi ngararancang pembelajaran mendalam dina basa Sunda berbasis Pancawaluya teh. Lagi aya tatapakan aya aturan anu naon merdih para guru urang sadaya kanggo ngalarapkeun kegiatan pangajaran teh teu mung saukur namanya teh di luhurna wungkul atau napingan seukur di permukaan wungkul tapi di perdih tiasa teuleum tiasa nyosok jero tugika para siswa tentu saat ternapi murid istilah saudara Kang Asep tema tadi murid teh tiasa nyangkem materi nu sejak didugikeun teh kalayan gemblang gitu eta aya aturanana pami anu patali sareng CP pembelajaran nu parantos di launching oge tahun kamari ya anu keputusan gubernurnya langkungan GTK yang tahu nomor 22.480 hiji ge insyaallah tos sumebar di Bapak Ibu guru sadayana. Tah urang kawitan ku patarosan nah kudu ngarancang nah kudu ngalaksanakeun perencanaan sok sanos teh sadayana tantos seueur tipe sanes simkuring nyetat 2 bagian tipe guru aya guru anu kahiji mah nyata gaduh emutan dinten ieu misalnya ngajar bahasa Sunda kegiatan naon ya nu matah ngirut gitu kegiatan nu matah ngirut dina ngajarkeun bahasa Sunda jadi memeh praka kelas teh dimimitian ku pertanyaan eta tapi guru kadua mah gaduh emutan kompetensi naonnya nu kudu dikawasa ku siswa sareng bukti naon anu bisa nuduhkeun yen eta siswa teh ngahontal eta kompetensi dua hal ieu emutan simkuring ieu sumebar di emutan para guru teu batur simkuring oge di awal-awal sok emut teh kumaha prak-prakanana ngarah pikaresepeun gitu ya ku kituna proses saat berpikir atau ditata hargan teh miang tina kegiatan rek seperti kumaha sanes tina udagan nu kudu dihontal tina kegiatan pangajaran teh seperti kumaha kakara di bagian akhir muncul patarosan kompetensi naonnya nu dilatih tina kegiatan tadi teh jadi alur maju penginternya fokus karena milih permainan kaulinan atau napi hal-hal anu matah pikaresepeun siswa memang gak kantun di tengetan tipe guru kahiji nyampak di Bapak Ibu atau napi aya tipe nu kadua mah fokusna karena kompetensi naon yang dihontal di bagian awal netepkeun capaian pembelajaran naon rek di hontal di akhir sampai ngemutan kegiatan nu merenah nu pikaresepeun sangkan tujuan tadi eta kahontal sapertos kumaha sareng nangtukeun bukti
kahontalna eta tujuan teh sapertos kumaha wanguna nya boh eta prosesna boh eta produkna tetapi dina ieu hal disebut asesmen. Tah Bapak Ibu tina dua hal ieu disajantan tadi terus nyampak dina kahirupannya urang Bapak Ibu ngaulang di sekolah boh sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tiasa langkung 20 tahun gitu. Dua hal itu yang bukan simkuring kantos kalaksanakeun. Tapi kanggo pembelajaran mendalam namun atuh kudu difokuskeun ka mana. Tah upami ningali tina desain kegiatan pengajaran mendalam mah ieu ngagunakeun desain backward. Hartosna perancangan teh ngagunakeun perancangan mundur. Jadi lamun ngagunakeun alur dina carita mah alurna teh alur mundur. Nangtukeun heula akhirna rek kumaha kitu nya naon nu hoyong dihuntal ya kakara ditarik ka dieu nya kabeh dieu kira-kira kumaha kegiatan anu bisa dilakukan sangkan capaian atau nabi udah ganti bisa kawantan. Tadina ieu hal perancangan teh diibaratkeun perencanaan dina kurikulum mendalamnya kurikulum anu diperdih dilakukan ku para guru ayeuna teh eta minangka peta jalan sanes ngan saukur kewajiban administratif eta mah tos tangtos kitu nya tapi lian ti eta oge lain ngan saukur nu penting mah dilaksanakeun nu penting mah di kelas rame nu penting mah salila di kelas seserian gitu. Ternyata sanes eta aya mah udaganana. Sok sanaos tiasa janten urang red ka buah ka diri urang atanapi buah sepuh anu guru urang atanapi saha gitu. Tiasa janten eta hal fungsi nyampak. Tah margi patali jeung peta lamun teh mah dibayangkeun lalampahan ti Sukabumi ka Bandung dina ngagunakeun desain anu backward tadi urang teh henteu ngan saukur fokus berangkat alur maju ti Sukabumi misalnya ka Sukalarang Cianjur kota henteu kitu tapi hal nu dilakukeun ka hiji teh nyata urang nangtukeun rek ka mana urang teh rek ka Bandung jadi lalampahan akhirna teh rek ka Bandung kakara dibedol kahandap ka dieu lamun ka Bandung teh rek ngaliwatan mana rek ka Cimahi memang aya jalan seueur ti ka Cimahi aya ka Bandung tiasa jalan Subang melangkungan tol ke Jakarta. Tadi mah kan jelas ka Cimahi. Di Cimahi ka Padalarang, Padalarang ka Cipuy teras ditarik. Nah, eta hal teh ngagambarkeun kumaha proses pangajaran nu dilaksanakeun idealna mah nangtoskeun nalika misal di SMP rek ngajarkeun materi sisindiran. Mangka hal nu kudu dilakukeun teh sanes alur sisindiran lawungan ka hiji rek naon, kadua naon. Henteu kitu tapi tangtoskeun heula tina kegiatan pengajaran sisindiran teh luaran akhir ya capaian akhir siswa teh bisa naon nah bisa tempa sindir misalnya teh ataupun ngan saukur bisa nulis sisindiran tah sabada urang nangtoskeun misal terakhir teh barudak kudu bisa tempa sindir artinya aya praktek karek dibedol samemeh bisa tempa sindir barudak diperlih bisa bisa nulis heula sisindiran bisa nulis sisindiran terus berarti barudak kudu nganalisis sisindiran nu aya. Memeh nganalisis sisindiran nu aya barudak kudu wanoh heula sisindiran. Tajanten katingali alur kegiatan anu baris dilaksanakan tepika urang nantoskeun capaian akhirna naon gitu. Tah ieu mah tiasa janten di Bapak Ibu simkuring tadi henteu sanes mamatahan ngojai kamari datang terus Bapak Ibu tos uninga namun teu kirang gitu teu kirang di antawis urang guru-guru pami diajak misal simkuring diskusi sareng para guru di sakola anu fokus nanti kana kegiatanna henteu fokus kana kompetensi naon hoyong dikontal di akhir kegiatan pengajaran. Ayeuna mah kan kegiatan pengajaran langkung laluasannya Bapak Ibu. Pami ningali tina kurikulum nu enggal per kelas teh misalnya di SMP kelas 7 eta materi nu didugikeun mung opat teh tiasa kapetakeun ku urang dua materi di semester hiji 2 materi di semester 2 upami di semester hiji aya 2 materi berarti samateri samemeh UTS samateri samemeh UAS hartosna hiji materi itu misal tadi sisindiran misalnya di awal samemeh UTS urang geus metakeun ieu materi sisindiran teh kudu diajarkeun sabaraha lawunganeun
Misal upami normalna pan 16 lawungan semester dibagi 2 8 lawungan. Misalnya canakut UTS hiji misalnya jantan 7 lawungan, canak pilih tema ya kegiatan canak misalnya 2 minggu, berarti terus dipetakan yang sama materi teh naon teh kedah didugikan minimalnya dina 5 lawungan. Genep 7 8 eta dianggap genep 7 misalnya kanggo penguatan, kanggo latihan atau napi buat ya kawagel ku kagiatan. Harusnya si materi nu bade didagudugikeun dina 5 lawungan teh urang terus dipetakeun akhirna rek tiasa naon barudak ya karena ditarik ke awal. Tah ieu patali sareng konsep pembelajaran mendalam sapertos kumaha wujudna di kelas. Lima penegasan terus pasti terus uninga ya pembelajaran mendalam teh sanes kurikulum tapi eta mengukur pamarkan pendekatan ieu oge sok pamisir sing dina internet sok pacarut ya sareng AI margi deep learning teh ilaharna digunakeun dina ngamekarkeun namina teh kecerdasan artifisialnya kecerdasan buatan teh mah sanes intina proses pembelajaran mendalam teh nyata musir karena suasana jeung proses diajar anu berkesadaran bermakna menggembirakan pikaresepeun ku cara olah pikir olah hate nya olah rasa jeung olahraga urang fokus karena ciri-cirina upami nu sadar teh siswa anu ngalaksanakeun kegiatan pembelajaran secara sadar gitu nya atawa bawa ka guruna ka urang seperti kumaha cirina pembelajaran berkesadaran teh kudu dibuka ku namina teh urang merdih aya panitian perhatian ti para siswa jadi guru membuka dengan perhatian sanes langsung kana materi ya sebenarnya konfirmasi karena hal kadang aya nu fokus karena kurikulum satu aja nu penting kada kawan teh ya di awal lawungan terus langsung ngadugikan informasi materi padahal kedekatan secara emosional antara guru sareng siswa itu can kawangun ya tanu idealna proses nu dilaksanakeun teh nyata mukalah perhatian panitian barudak resepeun ka guruna resep ka guruna percaya ka guruna terus anu kadua tujuan pengajaran kudu ditepikeun secara eksplisit ka guru yaitu tujuan pembelajaran ditepikeun secara langsung gitu urang rek ngahontal naon anu katilu aya jeda refleksi anu eusina nyata pertanyaan naon nu geus kaharti jeung naon anu acan ya ieu hal teu kedah di walar tapi urang dilenyepan tina proses nu dilaksanakeun nah ieu tos dilakukeun ku urang upami atos ya simkuring biasa nyebatkeun yen proses pembelajaran dilaksanakeun ku Bapak Ibu eta tos ngalaksanakeun proses berkesadaran atau nanti mindful terus nu kadua bermakna kumaha cirina nyata cirina teh materi nu dilaksanakeun ku urang dipatalikeun jeung pengalaman nyata siswa atau murid kumaha maksudna lamun nyarioskeun perkara sisindiran mangka urang bakal matalikeun jeung proses pembelajaran sisindiran atanapi kegiatan sisindiran dina kahirupan sapopoe da ieu mah teh sisindiran misalnya di kahirupan sapoe siswa nya santeuna urang tiasa nyantelkeun anu satata misalnya pantun dina bahasa Indonesia kan bodak tangtos paminingal nengetan misalnya dina acara TV sok aya kan pantun ya buah semangka buah kedongdong kan gitunya biasana gitu eta nah hal eta dicantelkeun teh ku urang minangka guru nyantelkeun jeung pengalaman siswa upami atos berarti ciri kahiji pantos katiteun ciri kadua nyaeta murid apal naon anu rek diulik rek dipelajari perkara teks tangtosna dina basa Sunda mah lamun ditaroskeun yen nu diulikna naon geus dipelajari teh duka atuh hartosna can aya maknana naon margina can aya maknana lantaran barudak can ngarasa yen informasi nu ditepikeun teh perlu penting pikeun di kawasa ku manehna gitu ya dalam teh geus ngarasa perlu masantena kesadaran teh aya makna nu muncul gitu manehna nyahoan naon nu keur diulikna nu katilu aya produk diajar teh dipake dina kahirupan sapopoe boh dipidangkeun boh dipublikasikeun mangka upami nengetan salah sawis naon namina teh
luaran atau napi udagan tina kagiatan pengajaran ya kedah proses pembelajaran teh kudu aya anu katingali secara langsung gitu boh dipidangkeun boh dipublikasikeun pados siswa ngaros yen memang materi ditepikeun teh memang nya aya makna keur kana kahirupanana anu katilunya tapi karesepeun menggembirakan tanda joyful aya permainan bahasa kuis atau praktik antara kelompok intina mah aya kaulinan tapi istilahna naon aya ice breaking gitu tah misalnya aya proses pikeun ngarefresh siswa salah miti ajar terus anu katilu murid wani tanpa wani gitu nya wani pikeun salah tanpa di namina teh disalahkeun atau napi di judgement ku babaturanna kalebet ku guruna intina mah kelas teh aman rek salah rek bener ya eta mah teu jadi urusan nu penting aya kawani heula eta nah tos karandapan ayeuna di kelas urang di kelas Bapak Ibu gitu pamita acan berarti bisa dikategori can pikaresepeun can menggembirakan lajeng proses apresiasi dipaparinkeun teh nya di aya boh kana proses gitu nya hasil oge sumawana gitu nya tapi intina aya proses apresiasi dilakukan ku urang salaku guru mun tilu ciri eta nyampak dina skenario pembelajaran urang hartosna format baru geus kahontal tapi lamun teu acan hartosna eta masih keneh ngagunakeun format heubeul ieu tilu pengalaman diajar dina hiji siklus aya memahami mengaplikasi merefleksi ya ke urang buat dina salindia salajengna tapi tilu hal ieu teh memang di namina teh di rojong ku opat hal hiji aya praktik pedagogis artina patali jeung kaweruh urang dina nepikeun materi nya guru maksudnya nya secara pedagogisna sae kumaha ngawulangna gitu terus oge kemitraan pembelajaran ya henteu mung saukur musir di urang tapi orang oge nyantelkeun materi kenjing materi ataupun pembelajaran sejenna lingkungan belajar nu ngarojong oge pemanfaatan teknologi digital eta patali sareng pembelajaran mendalam insyaallah tos nyampak tos pikaweruh ku Bapak Ibu salajengna patali sareng pancawaluya sim kuring mere naon teh nafsirkeun yen pancawaluya di dieu teh minangka kompas atanapi arahnya pikeun arah naon namina arah nilai ajen dina hiji larancang terus kauninga aya 5 namina ge pancanya kan 5 keur ngahontal kasalamatan teh tinggi cager, bager, bener, pinter jeung singer. Nah, dina cager ieu mudah-mudahan bisa langsung ka sawang ya terus nyampak teh dina perencanaan Bapak Ibu. Yang rencana teh eta ngajamin rasa aman jeung nyaman. Saupami dina perencanaan anu didamel ku urang tanpa aya menghakimi gitu nya nyalahkeun ka siswa hartina aya rasa aman hartina urang keur ngawangun proses cager nu aya di siswa ya terus anu kadua patali jeung bager nyata patali jeung masalah interaksi boh antar individu antar kelompok gitu kalebet pembiasaan anu sifatna ajen inajen anu sae gitu amun teh mah eta ku urang geus dirarancang dina proses pengajaran hartina urang keur ngararancang ajian atau nilai bager akan nyaman di siswa bener akan mengukuhkan kejujuran ya dina tugas autentik cek ke urang ya satu cek anu terus dilaksanakeun ku urang nah diarahkeun ka dinya anu kita acan pami diarahkeun barudak bisa ngerjakeun proses penilaian kalawan benar gitu jujur henteu bohong maka eta proses bener keur dilakukeun ku urang rencana menantang nalar atanapi leuwih kan nyosokna pangaweruh gitu nya pertanyaan anu nu luhur gitu eta hartosna urang keur ngarahkeun siswa pinter upami singer mah diarahkeun kana maparin rohangan kreasi sangkan siswa bisa atanapi siswa bisa midangkeun produk atanapi proses anu sae anu kreatif ya eta patali jeung masalah
Pancawaluya minangka kompas nilai dina unggara rancang. Kan Pancawaluya mah teu aya dina kurikulum nasional, kurikulum ya di mana tuh nyampakna ieu di mana disimpenna. Sim kuring metakeun Pancawaluya teh ieu satata sareng dimensi profil lulusan. Upami teh mah ku urang digedengkeun antawis ajian Pancawaluya sareng dimensi profil lulusan, maka kirang langkung sapertos kieu. Sanes dia sejanten aya anu beda mangga salami urang gaduh tatapakan aya argumen teu janten pasoalan upami teh mah benten. Musim kuring nafsirkeun cager eta satata jeung masalah kesehatan dina 8 profil lulusan. Bager patali jeung masalah kemandirian, bener keimanan, ketakwaan oge keluargaan, pinter patali sareng penalaran kritis, singer patali jeung kreativitas, komunikasi oge kolaborasi. Sajanten saresna munculkeun cager eta teh nya disatatakeun jeung profil lulusan anu kudu kahontal secara nasional. Kirang langkung sapertos kitu. Tah ieu ngobrolkeun perkawis perancangan. Perancangan dikawitan tina urang nafsirkeun atawa memahami tina capaian pembelajaran. Tah pami dipetakeun proses perancangan tingawitan nafsirkeun CP dugi ka ngadamel rencana pembelajaran mendalam atau napi modul ajar nya kirang langkung aya 4 tahapan nya anu kedah diperhatoskeun ku urang. Hiji ngamutolaah CP per fase 500 tangtos kos kasawang, fase A tepi ka C di SD, SMP mah D, EF SMA gitu. Namun urang kedah tiasa metakeun komo nafsirkeun gradasi bentenna hiji materi anu misal di CP di fase A atau napi upami SMP di fase D sareng fase EF sareng di SMA gitu. Sebagian kedua tujuan pengajaran ngarumuskeun paripolah materi oge kualitas. Nu tangtos ieu Pancawaluya kudu ngawarnaan dina tujuan pembelajaran ditangtoskeun ku urang. Di ATP alur tujuan pembelajaran nembe wujrag secara operasional secara teknis engke dina rencana pembelajaran mendalam atau napi rencana pembelajaran modul ajarnya dina kurikulum Merdeka Awal mah. Tah ieu kanggo nafsirkeun CP aya 2 bagian dina CP teh tangtos Bapak Ibu tos uningannya hiji patali sareng fase anu kadua elemen capaian pembelajaran. Di fase mah tos jelas ya tos aya bagianana tah elemenna aya 4 suksana aya hal nu enggal teh dina membaca memirsa sareng dina berbicara aya mempresentasikan. Tapi mutan sim kuring ieu sanes hiji hal anu sesat kanggo nganalisis CP. Musirna karena 2 bagian. Patali jeung masalah kompetensi teh nyata nyampak dina kata kerja atau napi KKO pami kapungkur mah kata kerja operasional sedengkeun nu kadua nyata patali jeung masalah konten tadi mah kompetensi KKO atau behaviorna anu ieu mah konten patali sareng materi nu rek diajarkeun. Eta ieu patali sareng ngarumuskeun tujuan anu kadua saya dirumuskeun teh nu kahiji dimasarkan paripolah lajeng materi nu hoyong didugikeun nu katilu kualitas ya. Di mana tuh Pancawaluya nyampakna aya dina kualitas nya eta mah patali sareng masalah penilaian patali sareng sikap gitu. Paripolah eta mah langkung kana kata kerja sapertos menceritakan, menulis, menganalisis, patali sareng bahasa bisa dongeng, sisindiran diantara asal Sunda sareng sanes kantena. Pami kualitas tadi namanya dia kriteria ketercapaian anu seperti kumaha gitu. Misalnya kalawan tekun ya, kalawan suhud ya, atau napi kalawan jujur, eta kan nilai-nilai eta teh minangka gambaran dina Pancawaluya nu hoyong dihontal ku siswa. Lajeng tahap salajengna ngaruntutkeun nyusun tujuan pembelajaran jadi alur tujuan pembelajaran. Intina aya 4 prinsip anu kedah diperhatoskeun dina ngaruntuykeun alur tujuan pengajaran
nyata tinu sederhana karena kompleks, konkret karena abstrak, reseptif produktif. Terus aya keseimbangan antar elemen anu opat kaparigelan basa teh ya. Tah dina ieu hal contoh alur misalnya di dieu dina fase D materi dongeng misalnya nya dia katiten anu tadi hoyong diobrolkeun tadi jeung udagan akhir misalnya ieu dina TPK 4 siswa teh kudu bisa ngadongeng di payunan kelas kalayan lentong oge ekspresi anu mernah gitu. Tah pikeun ngahontal barudak bisa ngadongeng teh kawas kumaha? Oh sampai mihnat barudak kudu nuliskeun heula ringkesan ngagunakeun bahasa sorangan. Misal ieu mah nya tapi teu kitu, tapi barudak kudu ngapalkeun heula dongengna misalna. Mangga eta tiasa ditangtoskeun ku urang. Terus anu kadua kumaha barudak sina bisa ngaringkes teh? Oh barudak bisa ngaringkes teh nyata barudak kudu maca dongeng anu sejen ngabandingkeun strukturna jeung ajen moralna gitu. Kumaha bisa maca ngabandingkeun jeung dongeng sejen teh berarti barudak kudu ngawasa ngaregepkeun dongeng oge ngaidentifikasi unsur-unsur carita anu nyampak dina eta dongeng. Ieu mah mung seukur contoh contoh alitna kitu nya. Terus hal anu langkung gembleng nama Bapak Ibu tiasa metakeun udagan di Kota Sukabumi misalnya bade sapertos kumaha. Di Kabupaten Sukabumi bade sapertos kumaha. Taku kituna ya kanggo ATP sae upami teh mah barempug gitu nah di antar KKG upami kanggo SD atau PMI atau MGMP kanggo jenjang SMP atau SMA ya barempug kinten-kinten di Kota Sukabumi atau di Kabupaten Sukabumi bade sapertos kumaha patari jeung masalah alur tujuan pembelajaran. Nah kedah sami kitu unggal kota kabupaten nya sae nama sapertos kitu. Nah make kedah sami supados aya udagan minimal di kota materi nu didugikeun teh relatif sami gitu. Ya relatif sami dina hartos henteu tebih teuing gitu tah jomplangna. Ya pan ke udagan urang ya salah spirit atau napi semangat ngadamel CP teh pan supados engke tiasa diarahkeun kana ayeuna pasanggiri gitu. Enten pamiku urang maksudna pasanggiri antar siswa nya antar sakola upami ku urang terus dipetakeun naon namina teh ATP na sami ya nalika urang ngayakeun pasanggiri nu sifatna tataran kota tanapi kabupaten materi dugikeun relatif sami gitu. Ya eta kirang langkung. Terus ieu nah ieu minangka bagian akhirnya nyata nyusun rencana pembelajaran anu harapanna mah nu ringkes jeung fungsional ya. Dina bagian rencana pembelajaran kirang langkung aya 4 bagian. Nu kahiji aya identitas sareng identifikasi. Isina minangka identitas sekolah, identitas fase kelas dan kantena. Oge identifikasi tadi jeung masalah peserta identifikasi peserta didik. Materi oge ajen tadi profil namina teh profil lulusan atanapi Pancawaluya teh ya. Tadi di bagian awal orang terus nyebat yen profil Pancawaluya teh satata nya sareng profil lulusan. Terus anu bagian kedua ieu musir kana lengkah pangajaran dina raraga naon? Dina raraga ngahontal tujuan pangajaran. Bagian katilu asesmen teh dina raraga naon ya tang ngukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagian 4 lampiran ta ieu mah minangka pangdeudeu tina 3 bagian nu aya di luhur. Prinsipna cukup teh dina hartos ulah seueur teuing kanggo RPM-na ulah kanal teuing. Komo upami kanal mung copy paste ti batur teu kahartos kitu nya. Harapanana saeutik nu penting patri kaharti gitu. Ulah dibika berjilid-jilid gitu tapi teu kantos nya teu kahartos gitu ya eta. Terus desain anu mundur teh nya gitu. Enten fokus kanu udagan akhirna naon nembe nyusun lengkah-lengkah pikeun ngahontal eta tujuan akhir. Terus satu RPM bisa naon ngawadahan genep lawungan gitu. Fokusna sa materi tapi tadi pami tema genep lawungan, pami 5 lawungan
ya harapanana cekap sa RPM we tapi sa modul ajar gitu. Ras gunakan format anu seragam gitu tah, seragam nu sami boh eta sakola, boh KKG, boh NGMP. Ngarah naon? Ngarah bisa silih tuker. Emang tiasa emang aya aturanna tiasa patuker, aya aturanna dina edaran anu kurikulum merdeka awal aya 3 kan RPP atau napi modul ajar teh nu kahiji bisa ngadamel nyalira, anu 2 tiasa ngadopsi nya tina tanah RPM anu nyata urang langsung nyapluk tinu aya gitu. Tapanginten eta bakal patali jeung masalah urang ayana di posisi anu mana. Harapanana nya urang biasa berkolaborasi gitu jeung nu sanes. Biasa janten aya penugasan, maksudna penugasan ieu kanggo materi ieu mah ku si A, ieu si B engke patukeun. Eta langkung efektif sareng efisien. Saya identitas masih anu biasa, tak identifikasi anu kedah dipetaakeun. Ieu sifatna pamidina RPM mah ya saya aya, tapi pami henteu oge saresna mah nu paling utama mah nyaeta fokus kana tujuan gitu nya, tujuan naon nu hoyong dihontal. Tapi patali sareng identifikasi peserta didik, emosi penting ieu penting gitu. Perlu kanggo di guar di bagian awal. Patali sareng kesiapan siswa dina diajar, minat siswa kana materi nu dibikeun, kalebet kebutuhan belajarna. Naon nu diperyogikeun teh gitu. Ieu tiasa dipetaakeun di awal ngalangkungan naon? Ngalangkungan asesmen awal. Ya, salaku dasar dina ngtoskeun diferensiasi. Kapungkur aya istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kalebet penilaianna oge. Terus materi pelajaran ya kedah diidentifikasi ku urang. Nah, ieu memang naon namina teh? Hese teh materi teh hese atawa kecenderungan langkung gampil ya. Terus dimensi profil tadi sareng ajian pancawaluya naon atanapi profil lulusan naon nu hoyong dihontal dina kegiatan pengajaran. Ya. Terus patali sareng ngarancang ieu bagian kedua satos urang nangtoskeun udagan nu hoyong dihontal bagian kedua teh nyata ngarancang lengkah pengajaran anu kedah dilakukeun dina raraga ngahontal tujuan pengajaran. Terus kauninga aya 3 bagian tinggal witan bubuka, kegiatan inti, oke panutup. Bubuka nya ieu tangtos nya terus sering dilakukan ku urang. Namun anu pangpangna nu janten catatan dina pengajaran mendalam teh nyata suasana berkesadaran. Nah, di bagian awal barudak geus diajak sangkan barudak sadar gitu. Sadar manehna keur naon, manehna rek ngudag atanapi rek diajar naon gitu terus ka dugikeun terus dikondisikan atanapi teu acan. Ya hal-hal nu sapertos urang naon namina teh nyalukan barudak gitu nya ngobrol di bagian awal ngadamel kesepakatan kelas ngapresiasi tina kegiatan pangajaran samemehna. Kalebet ngadugikeun tujuan pangajaran nu hoyong dihontal di salajengna eta terus dilakukan atanapi teu acan. Ya, terus ieu maham oge ngaplikasi non kegiatan inti. Dina kegiatan inti pembelajaran mendalam aya 3 itu kauninga tantos maham ngaplikasi jeung ngarefleksi. Tadina proses maham ngaplikasi merefleksi ieu tiasa dina hiji lawungan, tiasa oge pamitea mah teu cekap dina lawungan anu kahiji eta tiasa janten 2 bisa maksimalna 3 kegiatan lawungan ya. Gumantung fokus udagan tujuan hoyong dihontal. Biasa we dinten lawungan kahiji mah fokus kana maham naon ari tadi materi sisindiran atanapi aya biantara fokus kana maham biantara. Lawungan kadua fokus kana ngaaplikasi. Nu katilu ngalenyepan deui tina proses nu geus dilaksanakeun sateu acan. Eta tiasa ngaruntui sapertos kitu. Atanapi tiasa dikolaborasikeun tiluanana dilaksanakeun dina salawungan. Bagian panutup nama ieu fokus kana simpulan nya. Simpulan bebarengan dina hati ieu ngalenyepan
nginget-nginget deh naon nu geus dilaksanakeun dina kagiatan inti nya dina tarekah ngahontal tujuan pangajaran. Jadi aya nilai pancabula pintar, singer, bener dina kabagian anu langsungnya pami memahami berarti kadina geus paham mah pinter. Geus ngaplikasi geus ngalarapkeun gede kemungkinan singer budak. Kamu ngarefleksi mana bisa diajar bener henteu anu geus dilaksanakeun. Tapi lian ti eta kan aya 2D cager jeung bager, maka ieu kudu dikuatan dina proses kegiatan pengajaran ti awal nepi ka akhir. Nya sok sanaos henteu secara tersurat kitu nya jadi budagan. Lajeng patali sareng tadi aya lengkah-lengkah aya wincikan. Simkuring mingget nanti aya 5N. Kami di nu kapungkur mah nu waktos ya aya 5M, tapi memang rada benten dina tahapanana. Tah 5N. 5N teh anu kahiji nyata nitenan ya. Nitenan patali jeung masalah siswa kudu bisa apalnya secara praktis gitu nya, secara teknis oke naon materi nu keur didugikeun. Misalnya pami diajar sisindiran maka barudak kudu nengetan sisindiran nepi ka naon teh paham gitu. Oh sisindiran teh sapertos kieu. Bagian kedua nyata neuleuman. Dina neuleuman barudak diajak pikeun ngaguar struktur kaedah oge makna nu nyampak dina eta teks gitu. Bagian katilu ieu fokus kana bagian aplikasi. Ngalarapkeun pamahaman anu tadi geus di cangking dina bagian neuleuman nya. Kalayan tangtos urang minangka guru ieu kedah tiasa ngaping secara intensif gitu ka barudak. Terus anu bagian kaopat ieu ngabuktikeun nuduhkeun nuduhkeun kompetensi teh geus kahontal ku karya atawa pidangan anu tiasa dihasilkeun nya tina proses ngalarapkeun tadi. Sata anu pamungkas ieu ngalenyepan nyata nengetan deui nginget deui proses oge hasil oge ajen anu tumuwuh tina kegiatan wis dilaksanakeun dina boh tahap maham boh tahap ngaplikasi. Ieu pemitema ieu tiasa atuh dijantenkeun babagian dina proses misalnya lawungan diajar sisindiran. Mimiti siswa diajar sisindiran nengetan sisindiran, lawungan kadua neuleuman sisindiran, lawungan katilu ngalarapkeun sisindiran, kaopat meraktekkeun gitu nya boh karya boh pidangan tina sisindiran. Nah terakhir mainna nengetan nginget-nginget nah sisindiran harus dipelajari teh geus kahontal geus bener atawa acan. Ieu tiasa tah henteu antos kantenan ieu tiasa dilaksanakeun minangka bagian tina proses pangajaran nu dilaksanakeun ti awal nepi ka akhir ku urang. Ieu patali jeung penilaian aya 3 bagian ieu tangtos sanes hiji hal nu aneh oge. Aya penilaian awal atawa sok remen disebat penilaian diagnosis, asesmen diagnostiknya kametakeun siap henteuna siswa dina diajar materi anu rek dipaluruhna ayeuna. Biasana dasarna diferensiasi. Nah, diferensiasi teh pembelajaran anu dibedakeun, boh dibedakeun tina kontenna, boh dibedakeun tina prosesna, boh dibedakeun tina produk nu dihasilkeunana. Ieu bisa secara teknis mah nu gampang mah gitu nya. Biasa aya kuis sapertos tadi gitu nya bisa dilakukan ku urang. Tanapi urang tiasa pami waktosna laluasa tiasa langsung ditaros gitu secara lisan. Lajeng aya asesmen proses atawa remen disebat minangka asesmen formatif gitu nya. Formatif. Ieu mah nitenan kumaha kamekaran siswa salila ngalaksanakeun pangajaran. Nyata tatapakanna teh hasil anu minangka lajuning laku tina penilaian diagnostik tadi. Lamun teh mah dikategorikeun siswa can maham hartosna kumaha carana ya
si eta penilaian formatifnya kan penilaian formatif mah langkung musir karena nuyunnya nuyun ketercapaian tujuan pembelajaran atau nuyun sangkan siswa jadi bisa nutu bisa jadi bisa nutu ngerti jadi ngerti gitu nutu paham jadi paham eta nah tiasa teu proses anu tadi teh ditindaklanjuti gitu nya minangka dasar dina umpan balik tanu pamungkas mah asesmen akhir ieu mah dilaksanakeunna ya terus rutin kurang dina penilaian akhir semester atau nanti penilaian akhir tahun bahkan bulangan harian anu pikeun ngukur ketercapaian tina eta materi gitu ya boh bisa ngalangkungan produk boh proses misalnya pidangan gitunya pidangan secara tapi nu sifatna akhir gitunya engke kalawan ngagunakeun rubrik anu transparan tangtosna eta patali nu inti nama tadi ayat 3 ngawitan tujuan pengajaran ya anu identifikasi tujuan pengajaran teh lajeng nu kadua lengkah-lengkah ngalaksanakeun pengajaran anu katilu mah nyata ngevaluasi atau ngases dina proses pembelajaran nepika bisa dicindekeun nah kahontal atau nepi henteu tujuan pengajaran nu tos ditangtoskeun di awal. Tah bagian terakhir mah nyata bagian lampiran. Tadina lampiran ieu mah urang namina teh ngalampirkeun hal-hal pangdedel salami proses pengajaran. Di antawisna aya bahan ajar ya. Bahan ajar anu kedah dilampirkeun teh bahan ajar nu sapertos kumaha gitu. Pikeun sangkan kegiatan pembelajaran mendalam patali jeung pancawaluya oge bisa kahontal. Insyaallah kira bakal diguar langkung jero ku kersana Prof Yayatnya secara luring insyaallah di Sukabumi. Terus anu kadua nyata patali sareng masalah media pengajaran. Dan media pengajaran nu sapertos kumaha anu tiasa ngarojong kana kacangkingna informasi atau napi materi anu nyosok jero atau mendalam teh oge kumaha atalina jeung implementasi ngalarapkeun pancawaluya. Insyaallah baris diguar sabada rengse materi yang kayak ku paranu. Lajeng ke instrumen asesmen aya anu tadi tilu hal tadi teh perlu aya secara lampiran. Da anu tadi mah nembe sebatas konsep nya anu siap dicetak, siap diango patali sang LKPD lembar kerja peserta didik. Tapi mah insyaallah baris diguar mungkin secara jembar ku Prof Usep secara luring di Sukabumi nya. Anu terakhir mah patali sareng glosarium oge referensi tangtos hal anu tadi kurang dilampirkeun atau napi jadi bahan acuan referensi eta diperdih biasa di deskripsikeun biasa didamel daftar kekecapan anu dianggap hese nya oge jadi naon teh acuan atau napi rujukan naon namina teh bilih teh mah aya siswa atau napi dulur-dulur urang guru-guru sanes nalika ningali rencana pembelajaran urang ieu mah alus ya di mana sumberna tah ke tiasa di luar langkung jembar. Aya patali sareng lampiran mah aya hal anu silih dedel praktik pedagogis ya patali sareng model-model pengajaran, strategi pengajaran gitunya metode ieu diperdihnya tiasa dibuar aya hal anu nya ieu salah sawius model-model nu jadi anu ngadedelan karena pencapaian pembelajaran mendalam di antawisna aya PJPL project based learning, PBL problem based learning, inquiry pembelajaran kolaboratif ya eta tiasa dilaksanakeun ku Bapak Ibu. Janten pami ayeuna mah di kampus wae ge di UPI diperdih ngalaksanakeun modelna kirang-kirang sapertos ieu. Janten pami misalna kegiatan perkuliahan teh wajib aya produk atau napi aya pidangan anu tiasa di tembongkeun ka nya ka balarea gitu. Geus diajar naon gitu salami naon ngaguar ngulik patali jeung mata kuliah eta teh gitu. Tadi sakola ge tangtos terus berjalan meureun ka pungkur mah aya istilah panen karya gitu nya. Nah, ayeuna ge tiasa janten masih keneh dilaksanakeun ku Bapak Ibu.
kemitraan pembelajaran, kolaborasi guru muridnya, guru jeung murid jeung sepuh barudak, orang tua, tokoh budaya komunitas adat. Jadi pangdeudeu panguat yang barudak teh diajar teh dengan seukur di luhurna wungkulnya, di permukaan wungkul, tapi oge aya karep niat pikeun diajar nu leuwih nyosok jero. Lingkungan diajar nya, terkait jeung masalah integrasi ruang fisik jeung virtual. Nah, seperti kurang dilakukan salah wios bagian tina tarekah pikeun nguatan pembelajaran anu mendalam. Tak kasiswa ge sami ya. Fokusnya karena belajar positif, well-being teh-nya. Terus anu terakhir bagian pemanfaatan teknologi digital ieu mah biasa dilakukan ku urang sadaya, malahan ulah gapteknya diperdi sadayana kedah ngamanfaatkeun teknologi digital. Lamun teh mah nganalkeun tanaga urang jigana keburu capek, komo kelas diparengkeun seueur kelasna ya. Ada modul ajar we atau rencana pembelajaran mendalam mun nganalkeun didamel diduk-dukan diketik manual jika nama kaburu capek kadituna teh hoream gitu. Lain mah ku ayana teknologi AI pampangna Bapak Ibu diperdi dimanfaatkan langkung maksimal. Ya, saudara simkuring nya ngadugikeun ieu tantos teu kedah didugikeun terus dilaksanakeun ku Bapak Ibu. Tapi utamina mah kan anu paling janten bangbalu ayeuna terang mediana tapi ku margi teu naon namina teh terang anu leresna akhirna teh teu apal didamel ku misalna urang ngeukeun bantusan AI itu geus bener atau acannya tah gitu. Pami teh mah urang muncul pamikiran seperti itu hartosna ya secara konsep urang nya masih keneh perlu diajar deui gitu. Da AI mah ngan saukur nya medianya rek di ya juga bedog teh rek digunakeun pikeun kehadian jadi hade dianggo kagorengan ge nya sawangsulna gitu. Bapak Ibu sementawis mah eta tercekap sapertosna ti simkuring salajengna simkuring ngahaturkeun di ka Pak Agus kang ngalajeng ka sesi anu kadua. Mangga atur nuhun. Nuhun Pak Haris nu parantos ngadugikeun pedaranana ngeunaan merencanakan pembelajaran mendalam bahasa Sunda berbasis Pancawaluya. Tadi kurang tos ka Bandungan, tapi kumaha pedaran Pak Haris pama di peta konsep ngabangku sabaraha di antawisna aya pembelajaran mendalam secara hakiki ya. Ngabangku tadi di ya aya konsep-konsep berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bukan ya. Lajeng oge aya konsepsi ngeunaan Pancawaluya cager bager bener terjeng singer oge kumaha prakna ngararancang pangajaran mendalam tingawitan PP jantan ATP, RPM, juga asesmen bareng nusanes. Tangtos seueur kamandang di para wargi boh mangrupi bade mairan atau winangun patarasan. Nah, tapi simpen heula eta hal kesakan tenankeun sareng pedaran anu kadua. Mau bari sidugikeun ku Ranu Sudarmansyah. Pajajarna nyata ngeunaan mengembangkan media pembelajaran mendalam bahasa Sunda basis Pancawaluya.